amal eta mah, Bang. Banget sia gitu kurang amal bapak aing osok mereka batur kehet. Bang. Eta mah kurang amal, Bang. Sarieun tuh anjing satangkalan lagi. Berarti eta kurang gede, Bang. Ye, Bang. Cek ajengan ge nya. Berbagi mah kudu rada gede cenah tangke. Dibalikeun teh berkali lipat, Bang. Punyuk sia kalau kangahina ka aing kehet. Mantap aing si binti begal. Teu aing ya punyuk kan ngogoet. Nah, itu curang deh. Keluar di heureuyang. Ada naon sih? Si botak eta mah botak emang kamu kan wae. Keluar di heureuyang. Berarti kurang amal bener teh bakal goreng semangat teh. Sia punyuk ka aing sia naon si ucup aing sia punyuk ngomongkeun aing teh ka begal teh sia. Wah, Setan teh sia. Naon maksudna sia? Si itu goreng wa. Si ucup. Cabrot goblok teh. Heureui aing mah. Naon si oding deui papa? Sia punyuk. si Ajo jeung aing wani mah. Sia goblok. Anjing, hampir Sia punyuk. Sia apa jeung sia ku aing.